Para mitra kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi biasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nuka tunda. Dupi dongeng nuka tunda nyaeta carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna para mitra. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga we nyangakeun para mitra carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara ieu. Atuh para wargi dongeng ieu etang-etang hiburan pang beberahmana. Namina ge dongeng atuh dihade-hade sangkan sae, dialus-alus sangkan payus direka-reka malarsiga. Kitunya para wargi, namina ge dongeng. Mangga atuh kasadayana mitra nu sami-sami ngabandungan Mang Jaya official. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pang beberahmana. Pang nama para mitra seueur oge mitra upamima Mang Jaya maca ieu teh para mitra maca komentar seueur oge nu ti luar negeri nuju damel nuju dinas atapi nuju naon gitunya. Mangga janten etang-etang naon teh mulangkeun paninengan ka lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Mangga Ingkar karangan Koswara dina bagian ka-22 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Hanca dongeng urang teh nyaeta carios nyambung judulna Ingkar. Ieu dongeng karangan Koswara teu karaos ayeuna nincak bagian ka-22. Dongeng nyaeta parantos dugi kanalika Bahamjah jeung Bu Halimah nyieun aka tarekah sangkan meunangkeun bajuna bulan. Maksa jeung tujuan bade distorkeun ka Mamanyang. Tujuanana teh sanes bade midamel sangkan wulan hartos nama menang hiji kacilakaan atanapi kasar nama dibinasakeun gitu para wargi sadaya ku jalan ngagunakeun ilmu Mamanyang. Gitu. Teras deui aka tarekahna teh sanes manehna pura-pura satuju jangnana kawin ka wulan. Kitu para wargi mangga urang teraskeun ieu dongengna. Tekung silila Bu Halimah datang matak bungah naker keur sema. Lantaran dina datang na Bu Halimah harita bari jeung angkaribung babawaan loba naker. Bubuahan jeung bangsa kueh kaleng aya 3 kaleng nu dieusi jeung hargana beda-beda. Tetela bieu Bu Halimah bada tas di imah Mang Amud teh. Manehna nyimpang heula ka pasar balanja dahareun keur ngaleungitkeun kacurigaan Mang Amud jeung Bimuna nu nganyang ka manehna marenganeng esti. Demi wulan anu meunang maling demi baju wulan anu meunang maling dibungkus dirapih-rapih. Terus ku manehna ditunda di jero kamar alasan manehna rek disalin heula. Atuh basa kaluar ti kamar Bu Halimah geus salin baju make baju sapopoe paragi di imah. Najan kasebut baju sapopoe paragi di imah, tapi kasebut pakaian alus malah dibandingkeun jeung pakaian paragi nya Babimuna, masih keneh alus pakaian Bu Halimah nu dipake ayeuna. Poharangan nuhunkeunana wirehna ayi keur sarurumpaheun sumping ka dieu diantos-antos dikapungkur mung teu aya bae. Nya da teh ngajurungan pun alo sakanteran bade naroskeun perkawis neng wulan naha tos aya deui di bumi atanepi teu acan. Cek Bu Halimah boh pamulu boh ucap-ucapanana sama sakali eueuh picurigaeun. Saeutik oge keur Mang Amud jeung Bimuna. Mang Amud harita ngarenyu imut ret ka pamajikanana. Nu direret ngabalenyeh imut duanana teu bisa nyumputkeun ka bungah nu karanapan. Mang Amud gancang mairan kana caritaan ti Bu Halimah harita pok adab naker. Juragan sumuhun juragan pameget kali juragan istri. Hop. Gancang naker Pahamjah megat motong omongan Mang Amud. Atuh Mang Amud ngarasa heran manehna mencerong ka juragan Hamjah. Nya kitu deui para mitra Bimuna. Leuwih heran batan salakina nu matak manehna ge milu mencerong ka Pahamjah. Pinuh ku kaheran pedah Pahamjah megat kalimat, demi Pahamjah bari nyerengeh seuri leutik pok ngomong deui. Hehehe. Jang Amud, peun heup. Ulah nyebut juragan ye. Pon gitu deui.
Ye kapun bojo ulah nyebut juragan. Asa kirang merna ongkohan ayeuna mah geus teu zaman nu nyebat juragan teh. Ku kituna asa mending nyebut akang we. Sakitu panuhun ti kuring jaga. Memang teu lepat kasanggeman pun lanceuk teh Jang Amud. Jabat ti kitu teh zamana sumuhun. Abdi ieu sareng pun lanceuk teh apana sanes turunan menak, sanes turunan bupati atanepi tumenggung. Janten teu kedah nyebat juragan sagala. Sebat we akang kitu atanepi nami. Asa langkung raoseun ka kupingna, namihan ka akraban, oge namihan sugema. Kanggo abdi sareng pun lanceuk kitu. Temal Bu Halimah nyambung nyarungsum kana caritaan Pak Hamjah. Puguh we kaayaan kekecapan Pak Hamjah jeung Bu Halimah harita jauh tina panyangka. Anggang para mitra sadaya. Anggang tina sangkaan bat ngarnahkeun maneh bari kadalisan estu kawas nu pinuh ku kaajrih kamaranehanana. Ngajadikeun rada bingung oge keur Mang Amud jeung Bimunah mah. Mun teu ngagugu sok sieun majar maneh, ari ngagugu sok sieun majar culangung. Najan kumaha Pak Hamjah jeung Bu Halimah teh hormateun manehanana. Najan kumaha kaayaan Pak Hamjah jeung Bu Halimah jauh aya di saluhureun maranehanana. Juragan asa kumawantun teuing sun jisim abdi kedah cucungah nyebat kitu sun sareng asa kirang mernah we sun. Juragan pamegat cerong jeung disi sun. Hartos nama alah abdi nyebat kitu teh janten alah kumaha nya. Itu geura bat nyawa menyebutkeun kitu sagala. Apana bulan? Ayeuna mah kieu atuh apana bulan? Kumaha upami apana sareng mana bulan nyebat ieu weh nyebat akang jeung ece ka abdi jeung ka pun bojo. Sedang abdi sareng pun bojo nyebut ayi. Da nya lamun nilik kana umur mah abdi sareng pun bojo teh sigana aya di saluhureun. Ieu apana jeung ibuna bulan. Tah supada akrab teu kagok kumaha upama kitu we ti ayeuna namanya. Cek Pak Hamjah matak sugema kadengena. Ku Mang Amud jeung Bimunah nu harita keur nyema. Tah kumaha upami kitu lah. Saperti janten kaberesan kasadayana. Bu Halimah nguatan kana caritaan Pak Hamjah. Nya ari kitu kapalae salira mah sumangga jisim abdi sareng pun bojo bade tumut we sun. Sanes kitu mana? Cek Mang Amud terus ngareret ka Bimunah. Muhun sae kitu we atuh sanos wegah oge sareng teu wararantun sakawit nama namung. Moanya ari kedah nyebat jenangan mah atuh. Lah make nyebutkeun teu wararantun jeung wegah sagala. Da lain jeung sasaha ieu barina oge. Mang mi mang atuh leueut dina ditampi leuteunana cek Neng Esti. Nu harita ka Karanorojo deui datang sanggeus bieu manehna tas cicai mandi heula. Mang hatur nuhun Neng hatur nuhun. Sumuhun mangga nyangakeun ayi hatur lumayan lah. Naon atuh da teu aya nu sae geuning. Cekap cece ieu ge lah. Kirang kumaha apanan ditampi atuh. Bimunah kop kana kueh tina kaleng. Sumuhun mangga sok atuh sarengan ayi. Ayi Amud sarengan. Nya kadinya sok ulah asa-asa Jang Amud jeung nadi ulah sok tumamu lah. Anggape di bumi nyalira. Geus kitu mah Mang Amud jeung Bimunah teu asa-asa deui. Ngadahar susuguh nu diambengkeun ku pribumi. Pak Hamjah jeung Bu Halimah oge harita milu marengan sasat ngajejeran tamu maranehanana. Ngarobrol jalan terus ngopi oge nya kitu. Mang Amud jeung Bimunah bener-bener yakin ayeuna mah kana omongan Neng Esti tetela kasaksi jeung karasa ku maranehanana. Yen bener sepuhna jangnana teh nyaah jeung hade-hate ka maranehanana. Neng Esti teu lila marengan Mang Amud jeung Bimunah lantaran manehanana jeung Bu Halimah terus ka dalapur. Kaprak-keprek popolah ngasakan sangu jeung nyieun deungeuna sagala. Teu kungsi sajam setengah sangu jeung deungeuna geus sadia dina luhur meja makan. Terus Mang Amud jeung Bimunah disamat diajak dahar ngariung harita teh. Najan mimitina mah mugen tapi ai kalahku dipaksa mah nya teu burung daek oge. Berak dahar 5 urang jalma harita bari aya dina kasugemaan. Keur sarerea utamana mah keur Mang Amud jeung Bimunah. Lantaran dengan sangu teh meni utama, meni sagala aya, ti mimiti gepuk sayur sop nepi ka goreng sambal jeung lalabna, jeung deungeuna nyuliana, nu arang langka kumaranehanana kapanggih. Nyata pertela dina nyumputkeun ka aya nu sabenerna teh dina nyidem Rusia nu seja nyilakakeun kawulan teh.
bener-bener pisan keur Pahamjah jeung Bu Halimah mah maranehanana dina narima semah dina nyuguhan semah teh sasat leuwih ti misti lir nyuguhan tamu agung nujolna ti kadaleman bae. Bada dahar ngariung terus arasup deui ka tengah imah guntreng ngarobrol di mimiti nama Bu Halimah nanyakeun Wulan. Ari Neng Wulan masih keneh lalanong aji? Muhun cece tos rada lami nu mawi meni ngampleng lah sono sareng melang namahna taku. Mung nya kitu bade ngalayat teh terang di mana ayana di mana lalanongna. Sareng eta diencep ngampleng di teu aya karorompok. Cek Bimunah daek teu daek ngajadikeun pamuluna jadi alum. Kasuat-suat inget kanu jadi anak nu keur tatama. Jadi pun anak teh lami teu aya ka ditu nya. Bu Halimah netep seukeut tumanya dari anaker. Sumuhun pohara reuasna we abdi teh. Margi kenging wartos ti Neng Esti saurna teh di dieu oge encep teh teu aya parantos tilu dinten. Nalaras kitu ece. Memang nyai boro tadina mah tenang we ece teh nya. Margi sangkaan teh aya di ditu, ari teu tos laminya tara ka ditu-ditu nya. Sumuhun. Kumaha atuh nya apana? Bu Halimah bangun anu bingung manehna menta panangan tinu jadi salaki. Nya bet nyar-nyar nepi ka melangeun kolot we eta sincep. Dan nya tadina mah tenang we anu mawi teh da di tempat Aji Amu dan sakirang-kirang ge sok aya ka ditu. Pami teu lepat mah sakali ka ditu teh nalika basa mundut poto Wulan. Duh, kumaha atuh nya? Mang Amud teu bisa nyumputkeun ka Melang jeung ka Salempang ngeunaan kaayanjangnana. Tapi keuneh perkara sincep mah da lalaki ieu. Biasana mun ngampleng kitu teh sok ulin kanu jauh jeung babaturanana teh. Kumaha mun teu kitu? Bu Halimah neuteub seukeut marengan tumanya ka Pahamjah. Nya urang dagoan we saminggu mah. Mun eueuh saminggu urang teangan. Urang tatanyakeun ka babaturanana kitu. Sawios atuh ari kitu mah. Reet Bu Halimah ka Mang Amud jeung ka Bimunah sarta pokna. Janten Neng Wulan teh acan mulih aji. Nu mawi teu acan meuni melang nama sok sieun kumaha onam we aceuk. Walon Bimunah kawas nu sedih. Ari tadina mah regreg ari sareng encep mah mung ayeuna kuayna si encep teu aya bet melang sok sieun kumaha onam. Ceuk Mang Amud sarua jeung nu jadi pamajikan manehna ge melang jeung bingung inget bae kanu jadi anak. Lah tenang we teu kedah geumpeur ayi atanapi ageung ka melang. Margi numutkeun kayakinan akang masih nyai teh di ditu. Sasat leres-leres di lanongan supados enggal damang deui. Lah bagja mun si nyai tos damang deui urang tikahkeun saengal-engalna. Urang tatanggapan urang ria-ria pokona mah. Ceuk paribasana akang teh rek ngetrukeun tai kanyut kitu. Mupukeun tai kanyut. Pokna Pahamjah dipungkas ku seuri ngahahah sagala. Para mitra ieu babasan. Mupukeun tai kanyut teh kumari ai kapungkur sepuh kapungkur para mitra boga kanyut kunang gitu. Tempat sisimpenan di dinya teh aya artos, aya perhiasan dina kanyut kunang teh para wargi sadaya. Ayeuna dipupukeun ditamrukeun teh rek. Eta teh para mitra sadaya dikaluarkeun kitu tah si kanyut kunang teh eusina. Eta paripaos. Jadi sakumaha nu digamarkeun tadi nu disebat kanyut di dieu teh kanyut kunang paragi nuna duit atanapi artos perhiasan sareng sajabina. Da kapungkur mah teu acan aya bang atuh. Teu acan aya nu namina bangsa eta model naon teh tabanas kitu tah. Model sareng sajabina. Teu acan aya kapungkur mah para wargi sadaya. Janten nyimpen artos teh dina kanyut kunang we kitu tah. Atawa dina ceng-celengan we kitu. Mangga urang teraskeun deui para mitra mung bade ngaso heula. Ngaso. Para mitra kaum damu. Harita sabada Pahamjah nyarita kitu para mitra sadaya. Bu Halimah ge tuluy harita teh nyambungan carita. Mohon ayi ulah janten teuing emutan perkawis Neng Wulan mah ieu. Margi engke upami parantos damang mah bakal mulih deui. Cek Bu Halimah ngabeberah ka Mang Amud jeung ka Bimunah sangkan teu ngulut bingung teuing. Jadi regreg harita teh kaayaan Mang Amud jeung Bimunah barang ngadenge ka terangan ti pribumi. Ngan lantaran kaayaan geus burit Mang Amud jeung Bimunah pamitan rek mulang. Tadi nama dicare ku Pahamjah jeung ku Bu Halimah teh. Majarkeun sono keneh, majarkeun matak naon mun ngendong oge. Tapi dah kekeuh nu rek balik mah teu bisa dihalang-halang deui.
Akhirna teburungi dinan oge nyakitu Neng Esti nurek marengan kaditu. Ku Pahamjah jeung ku Bu Halimah teburung di idinan. Ngan teu disangka-sangka samemehna sabab basarek jung miang. Pahamjah mere duit loba naker ka Mang Amud jeung ka Bimuna. Mimitina mah para mitra teu ditarima lantaran dipaksa-paksa harita teh para wargi. Jeung butuh ku duit, komo ieu duitna loba jeung numerena siga nu ridho jeung ikhlas. Nya teu burung ditarima terus pamitan sakali deui. Ku Pahamjah jeung ku Bu Halimah dijajabkeun nepi ka sisi jalan raya. Bari pok deui sangkan Pa Amud jeung Bimunah mineng nganjang ka maranehna. Hal eta ku Mang Amud jeung ku Bimunah disanggupan. Sanggeus mah areuweuh pok we Bu Halimah jeung nu aya di tengah imah nyarita kieu ka Pahamjah. Apana? Ayeuna keneh ibu rek ka mamanyangnya? Bener alus. Bisi si bulan cager manten bahaya. Mun geus cager maka hiji rarancang urang gagal. Kadua nama tak bahaya. Kadiri urang duaan mun niat urang atawa pagawean urang nu seja nyilakakeun manehna kanyahoan ku manehanana. Ai nyari nyokot baju si bulan hasil. Ya hasil nu matak ibu nyangakeun oge kitu apana? Syukur cingilikan. Mana baju si bulan nu meunang maling teh? Keula. Leos Bu Halimah asup ka kamarna teu kungsi lila geus ngurunyung datang. Bari song nemongkeun bungkusan rada gede ka Pahamjah. Brai bungkusan dibuka tetela teu nyalahan baju wulan nu bakal dibikeun ka Mama Enyang. Halus. Ayeuna mah sigana tarek ka urang teh bakal laksana ibuna. Si wulan bakal paeh. Pokona bakal modar. Engke mun si bulan geus sepuguh cilaka aparek ka Jakarta nepungan ieu. Nepungan Aji Halimi jeung ieu Aji Sumarni. Bade naon? Mugugeun Esti sangkan disatujuan pikeun dikawinkeun ka Sincep. Kumaha satujuan teu? Puguh we satuju mah sareng deui nang Estina ge da moal burung daekeun. Mun nyaksian si wulan geus paeh mah meureun. Nah ngan ieu si Ujang ibuna. Terus ka mana cenah budak teh nya? Moal burung nungguan si wulan di ditu di pamatuhan dukun anu ngubaran si wulan teh apana? Oh, nya tanyakeun ka Mama Enyang da di mana ayana kitu? Hari jangnana sugan ajeuna uningaeun ibuna. Cing kumaha ibuna we atur-aturna mah. Nyambal burung uningaeun atuh anjeunna Mama Enyang mah. Lain dukun sadukun-dukunna mama. Ieu Kang tapi saurang dukun lepus anu leres-leres luhur ilmu jemar ku pamalaysiana kitu. Percayalah apa mah. Alah kumaha jeung apa ka dituna ibuna? Ih, kawas teu percaya wae ka abdi make disarengan sagala. Wios atuh abdi apana? Apa maraos-raos di bumi antosan hasilna we. Ieu abdi bade miosnya. Rek dibarengan para mitra ku salakina. Bu Halimah harita nolak mungeun dibarengan. Oh nya juga tuh. Ulah penting teuing we balik nanya. Moal atuh marina oge. Bari mawa bungkusan baju wulan Bu Halimah jeung Pahamjah kaluar ti jero imah. Muru mobil di garasi, sup Bu imah asup ka jero mobil. Disaksian ku Pahamjah Bu Halimah ngariupan mobil tekung silila geleser mobil sedan bodas teh ngageleser ningalkeun buruan eta gedong sejang ngajugjug ka pamatuhan Mama Enjang. Kumaha kaayaan Mama Enjang para mitra? Pikeun Mama Enjang mah kurabu lain deui bungaheun jeung atoheunana ku aya Bu Halimah datang. Kahareupeun manehanana bari mawa barang nu bakal jadi lantaran pikeun nyilakakeun ka wulan. Nu leuwih ti eta pangpangna bungah ku datangna di Bu Halimah. Manehna bakal bisa harita teh nyacapkeun hiji kasugemaan nu pohara bungahna nu taya babandinganana. Kaayaan harita geus reup-reupan geus poek malah di luar teh Bu Halimah geus pahareup-hareup jeung Mama Enjang bari hareupeunana ngelun kukus. Seungit menyanyam buang minuhan eta rohangan. Beda jeung biasana. Mun biasana mah Bu Halimah sok nohonan heula ka hayang Mama Enjang. Sok daek para mitra diajak babarengan jeung Mama Enjang. Ngalaksanakeun paniatanana. Ayeuna mah sabalikna malahan Bu Halimah menta ka Mama Enjang supaya ngalaksanakeun heula ka hayang manehna pikeun nyilakakeun bulan mun geus hasil kakara engke manehna bakal masrahkeun diri badan sakujur ka Mama Enjang. Nu matak harita Mama Enjang geus siap sadia pikeun ngalaksanakeun eta ka hayang Bu Halimah. Geriem-geriem Mama Enjang babacaan mapatkeun jampe pamake pikeun ngabinasa ka sasama jalma. Baju wulan geus dikeukeuweuk bari terus dijampean. Berai beunta sanggeus bieu salila-lila Mama Enjang meuremkeun panona. Bari babacaan red ka Bu Halimah bari pokna teh. Nyai, ka? Be dieu diukna geulis caget mama ieu.
Angga mama. Bu Halimah ngiser diuk na ngadeketan Mamanjang. Balik dia ya. Sari-sarinya balik dia. Apa nih caket tuh? Nya tuh bujur abdi pan caket kana imit aka, angit mama kirang kumaha atuh. Oh. Nyai yang laksana apa maksudnya? Pugu atuh mama. Luasnya. Tega nyamun si bulan pika binasa. Ana teu tega kunaon, karunya kunaon mama. Luas abdi mah tega lantaran mun si bulan teu binasa. Wah. Cilaka pun anak bakal terus-terusan kagegeloan kaedanan. Sedengkeun abdi papada boga minantu hayang kajalma nu kolotna beunghar kitu. Oh, jadi kitunya. Muhun atuh abdi mah neangan pi teh pi besaneun teh nu sarua pada wajah kitu, wajah jeung wajah atuh, emas jeung emas, loyang jeung loyang. Kumaha ieu mah? Abdi wajah itu tanah diket kan ripuh. Oh, jadi bener-bener luas ikhlas teh Nyai. Muhun, syukur. Ari geus gembleng mah kitu mah pamaksudan hidup. Sok atuh ka dieu diuna. Di mana? Yo, dina lahunan mama. Ini ogohan pisan. Para mitra sadaya. Para mitra anu mulya, terus Bu Halimah nyarita. Sok sieun camal we kana ilmu nu aya di mama. Wah, sok buru-buru. Hidup calik di dieu. Sok urang ngalaksanakeun pokona mah kahayang hidup. Nyaeta pikeun maehan si ulan teh. Mangga atuh, geek Bu Halimah para mitra sadaya diu. Bari paneuteup nama mencrong kana kukus anu masih keneh ngelun hareupeunana. Alah, ieu mah ye. Nikmat padahal mamatak naon we mun engke heula nya. Ngabinasa si wulan mah nyainya. Mending oge urang sosonon hareuy. Mamanya ngolo-ngolo bari jeung ngarayap leungeunna para mitra sadaya harita teh. Palid siga nama para wargi sadaya. Ieu leungeun mamanyang palid para mitra mun aya katepel. Katingali di katepel leungeunna tuman lah. Mangga para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya. Harita Bu Halimah tuluy nyarita. Mending engke mama atuh dalah dugi ka enjing oge teh sawios-wios abdi mah sareng-sareng mama di dieu. Ngabdi hoyong ningal heula si wulan binasa jadi bangke. Nya tapi engke mun laksana si wulan jadi bangke, omatnya ulah rek mamawa ka mamanya. Mun disupa gitu aya kajadian teu diharapkeun gitu. Nya moal atuh pokona mah sagarupi kajantenan akibatina kajadian ayeuna. Abdi moal rek ngaremet ka mama. Moal bade nyiwit kulit ngabawa daging pokona mah sagarupi tanggal waler aya di abdi kitu. Jadi gitu. Muhun. Syukur atuh ka mamana gara-gara gelis. Kiatu mama rek nyamat heula bangsa setan genderbok, bangsa iblis jeung siluman andalan mama nu keur ngabinasa ka jalma nu teu dipikaresep kurang. Geriem-geriem para mitra Mamanjang babacaan panonna peureum. Bari angger ari Bu Halimah mah aya dina lahunanana. Basa Bu Halimah rek ngagolosora ti dinya ku Mamanjang kalah ka dicekelan leungeunna. Karayam leungeun kenca para mitra sadaya nyepengan Bu Halimah. Jadi Bu Halimah teu bisa gerak tungtung ngahenen we di dinya. Damun teu ngagugu makana kahayang Mamanjang sok sieun paniatan manehanana teu laksana. Rengse babacaan Mamanjang terus ngamat bangsa setan siluman. Dedemat-dedemit nu ngageugeuh para mitra di Warudoyong. Dedemat-dedemit anu ngageugeuh di Gunung Bohong pikeun ngalaksanakeun kahayang manehanana. Ngadadak kaayaan harita jadi keung karasana ku Bu Halimah. Manehna nepi ka ngaleleper sakujur awakna demi Mamanjang saterusna brai beunta. Terus baju bulan ku manehna diputer-puter luhureun kukus nu masih keneh ngelun. Kituna teh bari ngomong ngagerendeng. Wulan, wayahna umur maneh ukur nepi ka dieu wulan. Wayahna maneh kudu binasa. Seor luhureun Mamanjang. Aya angin nyeor tarik naker para mitra. Di sejen tempat dina waktu sarua harita Nen Kancanawati nu geus 3 poe ngarasana langsa jeung sedih ku eueuhnana jeung maotna Ki Saptaseta. Danget ieu keur aya di kerok jero kamar sari. Diuk dina luhur dipandi sang hareupan ku Nyirat Sari Ratnasari jeung Wulan. Tiluan harita kaayaan daria pisan. Bari diuk saregep taya nu batuk-batuk acan nya harita Nen Kancanawati nyumponan janji manehna ka Wulan sabab ayeuna pisan niat manehna pikeun nyageurkeun Wulan.
Sari nu biasa naroba omong jeung sok ngacapruk ka mana-mani, ngomongna mun teu nyebut-nyebut ngaran Ahmad sok nyebut-nyebut ngaran Arum, harita teu lemek teu nyarek husu diuk nyang hareupan Nen Kancanawati nu baris ngubaran bulan mangsa ayeuna. Dina leungeun katuhu Nen Kancanawati aya gelas dieusi ku cai herang meunang manehna ngajampe. Ti barang repoek ngajampe eta cai ngajiad bulan ngaliwatan eta cai herang dina gelas. Pikeun nyageurkeun wulan cenah aya ku perantaraan eta cai herang. Manehna bisa nyageurkeun wulan, kitu ge cenah ceuk manehna ka wulan jeung ka Sari. Najan kitu bulan jeung Sari nu geus rada lila marengan Nen Kancanawati. Bari kasaksi jeung karasa kabageuran Nen Kancawati, kumarehna saeutik oge teu cangcaya. Manehna duaan pohara percayana kana kamampuhan Nen Kancanawati nu bakal ngubaran kamaranehanana dina peuting ieu. Rarancang Nen Kancanawati mun ayeuna geus bisa ngubaran bulan, mangka bakal diteruskeun pikeun ngubaran Sari, kitu tekad jeung niatna Nen Kancanawati harita. Galindeng Nen Kancanawati ngagalindeng ngomong lalaunan, tapi tandas jeung pinuh ku kadariaan, dibarengan ku ngaluarkeun elmu panemu nu nyampak dina dirina. Wulan, mangsa ayeuna wanci kiwari nu pasti nurutkeun ka ayan teteh, wulan bakal cager deui. Muga-muga harapan teteh jeung kayakinan teteh teh sing jadi kanyataan. Omat, tapi mun wulan geus cager, wulan kudu nurut kana sanis kara kahayang tetehnya, sanggup henteu? Wulan bari ungeuk hatena geus teu sabar hayang geura bisa ngomong. Bener? Ceuk wulan deui bari ungeuk. Tina kongkolak panon aya nu herangakeun celang. Si panon nu bieu medal para mitra duka naon nu jadi lantaranana. Iwal ti wulan pribadi nu ngarasakeunana. Syukur atunya, ya inum cai nu meunang ngajian teteh. Nen Kancanawati ngasongkeun gelas nu dieusi ku cai herang teh ka wulan, supaya diinum ku wulan, kitu nurutkeun kayakinan Nen Kancanawati. Yen mun wulan daek nginum eta cai, mangka wulan bakal bisa ngomong deui sacara bihara-bihari. Samemeh wulan diheureuyan ku Mama Enjang jeung ku Bu Halimah. Wulan geus calangap, manehna bakal nginum cai tina gelas nu diasongkeun ku Nen Kancanawati, tapi basarek ngucurkeun pisan cai kana baham wulan, ujug-ujug plok we cai teh tamplok kana luhur kasur. Murag jeung gelas-gelasna sakecelak oge para mitra eueuh nu asup kana baham wulan. Puguh we Nen Kancanawati reuwas lain dikieuna. Reuwas jeung ambek nu taya babandinganana. Nya kitu de wulan jeung Sari, maranehna heraneun pisan nepi ka melong kana gelas nu ngagoler di hareupeun kasur, hareupeun manehanana. Kurang ajar sia. Saha mangkelukna nu geus kumawani ngaganggu ka aing, ha? Saha mangkelukna nu kumawani ngahalang-halang kana pagawean si Kancanawati? Kurang ajar sia. Nen Kancanawati jalang jeleng, bari panon buburi lengan huntu kekerot, leungeun dikepeulkeun, manehna bener-bener ambek jeung keheul. Teteh kunaon atuh cai teh bahe geuningnya? Heran Sari mah? Ceuk Sari bari nyekelan leungeun bulan. Teuing atuh Sari, tapi sakedeung ge bakal kanyahoan. Saha mangkelukna nu geus ngaganggu ka teteh? Marukan si Kancanawati rek sieun, keheulaan deuleu. Hari bulan sakur awakna ngadegdeg, ngarasa sieun nu lain lumayan manehna rutret ka Nen Kancanawati jeung ka Nyi Sari. Bari kituna teh karasa sakujur awak panas ngaheap. Beuki lila beuki panas nepi ka bulan harita gogoakan. Ngaso heula para mitra, ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya harita bulan abrag-abragan. Bari tulus para mitra harita teh aau atuh abrug-abrugan panon buria buncelik huntuk ketika kareket. Lamun seug bisa nyarita mah meureun gogorowokan menta tulung ka batur. Ulan, kunaon hidup teh mah? Cek Nen Kancanawati pohara herana. Kunaon ulan mah abrug-abrugan kitu? Kunaon ieu teh nya? Sari ge siga nu cager we nanyakeun kunaon-kunaon cenah harita. Mama. Ulan terus abrug-abrugan nepi ka kasur tempat sare. Kapukna awut-awutan amburadul kayan wulan estu matak pikawatireun. Panon nepi ka buburi lengan sarta gegetret jeung gagaro. Karasa kumanehna sakujur awak karasa panas pohara lir anu diduruk bae. Mama Enjang masih keneh ngadeang-deang baju wulan luhureun parupuyan bari terus ngomong kieu. Hehehe, panas wulan,
panasnya wayahna panas rasakeun sia bulan rasakeun maneh ka jembok aing peperengkelan meni bubul-bubul deui hehe puas ya panas moal langsung dipodaran rek disiksa ku aing ngarah maneh terus asa kasiksa ku panasna seuneu nu ngahuru kana waruga maneh deui Mama Enjang perem-perem serina harita teh bakat ku ngarasa sugema ngarasa bagja para mitra taya papadana kituna teh bari jeung leungeun uyup ayap kana sakujur awak Bu Halimah najan getek ku Bu Halimah diantep lantaran sakapeung mamanehna ge ngarasa oge bungah salian digetek teh ret ka Mama Enjang pok Bu Halimah tumanya Mama geuning saperos nu bunga memang Mama ngarasa bungah jeung atuh nyai lantaran naon nu dicita-cita ku nyai sakedeung deui bakal ti kanan bakal ka honda Mama Enjang ngahaha seuri meni lelengakan maksud Mama teh perkara si Wulan bener si Wulan abrag-abragan ngarasa panas sakujur awakna keun ulah ka dipayahan mending urang siksa heula tuman jadi si Wulan teh geus narima siksaan ti Mama bener atuh satea atuh sing abdi hoyong ningal hoyong terang we kana kayaan si Wulan ayeuna tiasa henteu Mama nya bisa ari hayang ningali mah geulis ngan kade upama geus ningali ulah ka boga rasa karunya ulah boga rasa perasaan teganya nah make naroskeun kitu pan abdi mah terus terang yen ka si Wulan teh najatnya piminantueun ge keur abdi mah teu boga rasa karunya tega lah rek dipayahan ge mung ari naon teh ari alusna mah disiksa heula nyaeta teu naon-naon ngan panasaran hoyong ningali Mama siga kumaha kaayaan si Wulan ayeuna kitu nya teu naon ari hayang ningali mah tah tina dampa leungeun Mama tingali sok tingali sing antep ulang ijep-ijep tetep sing teleb dampa leungeun Mama sok kituna Mama Enjang meberkeun dampa leungeun kenca manehanana ka Bu Halimah ku Bu Halimah ditetep antebna keur para mitra dina neutepna ka jurung kurasa panasaran Bu Halimah nepi ka teu ngicep-ngicep mung hanyakal waktosna ka Bujang Seep rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna Ingkar Ieu dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian K22 sanes kirang sono sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.